Anyang emo supaya aing mah. Kita aing mah nyarenteng bae. Atuh ye aing kahirupan menikot rarusa begini dipikir-pikir doang lok bandang. Aing ge pusing ya kahirupan kieu-kieu bae kamajuan teh ageun. Justru aing tadi ge mikiran bae lah urang kaharupna kumanya. Karena orang bisa menita mah bengar ngadadak gitu ta. Kumanya? Coba neng solusi dia mah. Kalah. Ya yang keur nyarang solusi ya kan teka panggil ya. Aing be tadinya ngaheuleung lain lumpatna kana kahirupan tadi nama atuh ngaheuleung biasa bae kitu nya sabab poe. Ai jol-jol na pemikiran aing kumaha lu kitulah. Aing ge tadinya gitulah mikiran kahirupan kunon jol kalah kana tempat ieu nu kurang disewa kontrak. Oh sih. Atuh deuleu bae ku dia lamun nagih ka urang meuni kuat adu lajer nagih-nagih. Aing ge heubeulnya keur basa di dieu keur dia can aya kitu nya, can ilu ka dieu lah, pan aing teh heula di dieu. Pan harita dia mah man puasa yo. Man sahur kudu aya caing ngasak caing minum berhubung di dieu pae dia mah nya caingna yo. Eta ge listrik mun kudu ngan net bae dia mun teu unggal magrib tunggal dohor sore ngan net bae ngebejan meur lamun hayang deusan pulsanya. Kaditu lain gitu lah kana ieu nu boga ieu lah kosannya. Kaditu tepir amen ta cai 2 gayung jeung sasana bae 5 ember mah jeung mandi. Oh wah dia memakat dewa kan sakitu cai ngeblak ada deukeut waangan meh bae dia mah boga pamikiran teh enak eta penting harita atuh neuk sahur Terus meh bae ku neuk di tajong bang imahna cenah pali di ditu di eta wahangan. Tepir cing teh tadi atuh menta cai 2 gelasnya jeung sasana mah cing menta 7 embereun jeung mandi Terus kumaha deui? Waktu geus kitu bae kan cek aing moal dibayar ku aing sering teu boga neuk sampai mana jeung aing neuk seling tebas ta neuk manehna aing Lain si Deni ka mana ieu teu balik-balik ti keur peuting. Saya tah mah ku aing geus tina ieu nyar duit jeung ieu nambah-nambah ieu ya urang ya. Oh sih can dibayar-bayarnya. Atuh mah gue adu gajreg bae cek aing dalam nagih ai ka batur mah lemah neundeut ai ka urang mah mending adu lajar. Dong hewat aja nya. Atuh jelas hewa beca kana yang minta tai ge tadi. Kitulah. Hei. Atuh kumaha dia main tadi mikot kantola cacahan ka ditu dia mah kain rada ngalayep ya. Atuh direspon dia mah ge. Ngaheuleung bae. Keur penting masalah itu sare, can sare. Atuh saroba yang can sare dia. Atuh dia mending kana eta kemantuan ya kumaha solusina ya. Aing keur mikiran ieu. Ieu geus jam mepet ieu moal kembal ge manehna sok nyarenteng ka dieu. Coba sih dan ditelepon. Oh paketan dong, karena boga duit yang kahil, HP paketan mah. Ya amat kahirupannya. Lain bisa begitu jolpan orang teu nyekel sa DP-DP-eun mah masukna satengahna. Ngatur ribu urang, kumaha lamun diusir Oh. Lamun manehna nyarenteng momogolok. Kumahanya? Dia mah teu ngayahu ku yang ngenta solusi ya urang ya. Bingung aing sebenarnya mah. Atuh kumaha aing dia mah. Wek. Aing buka solusi bik ya. Aing buka solusi ya. Solusi naon? Biang bukan nama ieu mah. Bah. Dia mah teu percaya ka aing. Teuleul ya linkna. Gacor. Atuh dulu mun gacor kieu edan pokona mah. Kaya mendadak ieu urang keren. Link naon dia mah? Pukur liur kieu kalah nawaran link segala macam kaing tengah lalarja aing kana dia mah lah. Tengah yahu jol-jol nawaran link benukit segala macam teu nyaho aing mah. Atuh ieu main selut. Batur ge kaya ngadadak. Wah, yakin kan teh ya. Dulu tuh. Gacor ieu mah beneran aing mah. Saya nu pernah narik 50 juta dak. Biang tuh, Ngeus geura wisian murung. Atuh ngeusian ka mana aing? Gak beleg duit ge hantu. Dia mah wanita. Atuh kumaha teh eueuh duit bu. Lain bahana menang moal be. Lamun bahana menang aing biasa mah nyokot kasih bapak heula. Geus segera pasti be pokona mah. Benar ya benar. Geus segera lempang itu geran. Aing lempang burung ya. Geus segera. Pokona mah. Tungguannya. Geus moal gagal ieu pokona mah. Waduh, ieu barudak. Mana geus tanggal ngora ieu kuduna geus ti kamari-kamari keneh ieu mayar kontrakan kae.
Iya mukot can mayer-mayer kae. Parang saing mah kudu teang-teangkeun bae ke tempatna. Peraku yang kudu bawakeun golok mah ieu barudak ka ditu. Ai. Lah kowe meni teangkeun eta barudak sumaneun amat kudu teang-teangkeun bae. Yeuh. Bangsat dong eta barudak kudu teang-teangkeun bae. Padahal buat bangsat doang kita baru dapat. Bangsat doang sah sih eta nu masang gantar di dinya. Aduh, mananya kau teh kotok deui heuh. Untung teka tincak wae. Mas, Aduh, kamana deui aing nangan nasabah hiji-hiji acan ieu. Kuat ripuh jadi bangkeliling kuari dah. Aduh, aing capek hati aing mah geus kieu mana motor busina miis deui. Baik. Aduh, aing kemana nyari duit dak yang menang janji ke budak. Si bapaknya nusok unggal poe teh bang mingguan teh ya. Apa kasih eta baik itu aingnya? Geus lah kasih eta bae lah. Lain jaka beneran katimu di dieu ya. Si bapak teh kan dia nusok pinjem duit kan? Nyahoan beneran. Lain Aing urang mah ieu. Antara nyaho jeung teh nyaho ya kasorangan yang geus kebali teh ka dieu. Piraku poho. Lain orang boga diomongin nih seetik mah. Pi omongeun naon sorangan mah. Sok mencurigakan moal jauh maling nginjem duit ka aing. Lain ja naon bae si bapak ya. Lah urang pinjem duit ya. Waktu orang mah tambang-tambang doang sorangan memual jauh paling nginjem duit. Dukur ieu ge jadi bayar 2 minggu deui. Ka mana bae sorangan lur? Bener iya mah bener dibayar. Alah, aing bullshit. Beneran ieu mah pas dibayar kurang. Sok kolopok sorangan mah lur. Serius ieu mah dibayar. Mun aya Kalian nu kamari ge kurang dilunasan lah. Kurang dibere syarat. Nah eta syarat. PKB mobil jeung surat imah asal jaminanna. Kurang gerak dibere nek sababaraha ge urang. Ari BPKB imah mah eueuh. Lamun sertifikat mobil mah aya. Wah, endah bae eta ge lur. Geus eta bae engke. Urang mah asal aya jaminan soalna peraturan Bangguari beda jeung nu keur ieu. Waktu nek sabaraha kitu nginjem duit na lur. Atuh lamun diinjaman mah 1,5 juta lah. Waktu lah tamun 1,5 juta kurang 2 juta ge dibere aya sertifikat imah jeung BPKB mobil mah lur. Tenang eta mah aya jadi dicokot kurang di imah. Oh burung ikut mah urang percaya lamun aya BPKB mobil jeung sertifikat imah mah. Sabaraha tadi nginjemna? 1.500.000. 1.500.000. Urang geus kapuang kapaeng kulilingan kadi tunengan sabah kuat. Hiji-hiji acan karak ieu kebenaran panggil jeung sorangan lur. Atuh eta ieu jeung urang ge nyaran. Atuh dit mah loba ya lur kan hiji anu nginjem selain sorangan mah lur. Sabaraha tadi? 1.500.000. Coba nginjem letahna. Urang yang ngitung duit ga rara leleur teh geun namun ramot teu barareus mah. Atuh manya apa keleta. Geran ya. Tapi urang mah ieu langsung gitu soalnya ya. enggak mau tahu pokoknya mah mingguan per mingguan eta gue capitnya per minggu urang mah teu beunang kosong kuari mah ketipu sat beuh Siap. lamun nasabah kararosong waktu ribu urang terancam dipidana. Siap pokoknya mah eta mah tenang. Urang dibayaran. Hari gitu mau orang lanjutnya. Burung kayak gitu mah sertifikat tanggal pohonnya. Siap. Awas kurang di sliding kayak macam-macam ke bang keliling.